Timun Mas dan Raksasa. Zaman baheula di hiji kampung leutik, hirup hiji awewe ngaranna Embos Rini. Manehna teh awewe nu salawasna hirup nyorangan tanpa salaki atawa barudak. Hiji poe Embos Rini keur neangan kayu bakar. Ih, kayu bakarna ngalutikan. Bari serius neangan kayu bakar, Embos Rini ngarasa getar tina taneuh. Saterusna manehna nepuk hiji raksasa jeung hejo ngadeukeutan ka manehna. Aduh, awewe nyorangan, like boga anak. Iya, tangtos abdi hoyong pisan. Terus, nanggo tarimakan iya si Kibonteng. Teras dipelak di pekarangan anjing. Saparantos bonteng iya argong buka lalahunan. Nalika budakna umur 6 tahun, serahkan ke abdi. Muhun raksasa. Sanggeus kitu, Embos Rini balik ka imah, melak si Kibonteng. Sawatara bulan ti harita, Embos Rini ningali sabudeureun buruanna. Aya hiji bonteng nu panggedena tur caang siga emas. Tanpa ragu, manehna nyokot eta jeung lalaunan ngotok eta muka. Nalika anjeunna ningali orok awewe geulis di jero. Gusti, gulis orok hatur nuhun tos dipasihan abdi ieu marangkalih. Ya Allah, cangkir anak abdi geulis pisan. Abdi bade namina Timun Mas. Beurang tos wengi, dinten ayeuna tos isukan. Sasi ieu tos sasi payun, sareng taun ieu tos ka taun payun. Anak Mbok Srini anu dikandung tina banteng gede. Anjeunna ayeuna yuswa 6 taun. Raksasa anu teu poho kana janjina datang ka imah Mbok Srini. Awewe kolot kaspian, di mana tuangan abdi anu anjeun angkat? Tanya raksasa. Embos Rini anu mikanya pisan ka Timun Mas, teu daek didahar ku raksasa hareupeunana. Aduh raksasa, dahar anjeun karek 6 tahun. Leutik teuing teu janten tuang anjeun. Raksasa keuheul. Terus, kumaha atuh Mbok Srini? Kuring pikir bakal langkung. Sae upami anjeun ngantosan sababaraha taun duigi tuang anjeun agung. Raksasa ragu-ragu, tapi untungna anjeunna ngajawab. Muhun abdi bade duwi dina 10 tahun janji anjeun. Sareng eta raksasa eta angkat. 10 tahun saterusna, sabuat buta akhirat datang, Mbos Rini indit ka hiji petapa. Punten tulungan abdi, Gusti Pertapa, mangga salametkeun putri abdi. Pertapa ena masihan 4 kantong anu eusina si Kibonteng, jarum, uyah, sareng terong. Pasihan ka putri anjeunna upami diudek ku raksasa. Bejakeun anjeunna nyiremkeun 4 barang dina kantong kana raksasa. Muhun hatur nuhun kana kasaean anjeun juragan Pertapa. Embos Rini balik ka imahna langsung mikeun tas 4 ka Timun Mas. Sabuat buta datang, Timun Mas kabur ka leuweungan. Raksasa gudeg manehna ngamuk dina kaburna. Timun Mas mimiti ngagunakeun barang-barang tina kantong. Mimitina manehna mancarkeun si Kibonteng. Nu ganca tumuwuh jadi tangkal bonteng badak. Ngarayap nu ngalahanga raksasa. Sanajan kitu, raksasa junun nungkulan halangan. Saterusna, Timun Mas ngahamburkeun jarum. Nu roboh jadi lubung tina awi runcing pisang.
Raksasa eta tatu, tapi anjeunna meneruskeun ngagudangna. Timun Mas tuluy ngacapruk uyah, nu sakedepan robah jadi sagara anu lega. Sabot raksasa teu weuleuh gugupai hayang gudak deui. Timun Mas ngalangkeun udang jeung nyieun situ jadi lahar panas. Jieun buta leungit salawasna. Timun Mas slamet sarta balik ka imah kalawan slamet. Bos Rini kacida bungana ningali putrina salamet balik. Aranjeunna hirup happily kantos sanggeus lepas tina sagala gangguan salajengna ti raksasa.